Ih, lamun lagi. Lumayan toh. Ayo, Pak. Langsung kamera depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Njen, selaku kesepuhan di Rimantaka. Yang terhormat Bapak Yasra, selaku kesepuhan yang selalu membimbing kita semua. Bapak Aswin dan rekan-rekan kita semua, Pak Runyat selaku pembimbing juga, penasehat, dan Bapak Satria yang selalu membina kita kalau kita sedang terpuruk. Beliau yang selalu menyemangati. Dan kedatangan kita di sini alhamdulillah bisa selalu bersilaturahmi, berkumpul. Ini kita ingin mengetahui tentang Cimande, sejarah tentang Cimande. Cimande itu sejarahnya dari mana dan apa, kita ingin mengetahuinya. Pak Satria untuk memaparkan pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wala rabbi sabri sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kesepuhan Bapak Njen sebagai kesepuhan yang selalu menyupport atau memberi nasihat sama kita. Juga yang terhormat kepada Bapak Jansa yang dari Damping Gunung Baru. Yang terhormat kepada Bapak Ruyat sebagai penasehat. Yang terhormat kepada semua yang di sini yang berbahagia. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya saudara-saudara atau satu perkalian ini. Dan saya sangat terharu dengan adanya bangkit lagi yang nama Barebat asal dari Cimande. Barebat saya ikuti dari guru kita, yaitu yang sudah almarhum Bapak Eki Sulaipi, Bapak Sujanan, Bapak Krisna yang masih ada. Pada waktu itu Cimande belum kasih nama Barebat, masih biasa aja. Pelatihnya di sini ada, salah satunya Bapak Njen, kan? Bapak Ucis yang selalu mendukung kita semua. Pada waktu itu saya juga nggak tahu. Dan ini juga mungkin benar atau tidak benarnya masalah Cimande. Salah satunya Cimande itu ciri-ciri iman anu hade. Pada saat itu waktu bikin klecer dalam kita mah. Kalau kita ada mel klecernya, masih nama klecer. Jadi di waktu di anteran ke pamajikana gitu mah itu. Begitu di anteran karena itu gawean cerita nanti. Terus na ieu mah ulah dibere dahar gitu. Benaun ge dibere takal kayu. Ngono eta. Dianterkeun gitu. Datang mah kita. Lamat baeuna. Ternyata naon bisa lamat gitu. Si orang mah cenah ieu nya gitu orang luruskeun bae. Nempok nu gelut gitu. Monyet di ujung orai. Nu akhirna nongkrong heula. Nya segelintir anu katangkap wabe gitu.
terus gitu mana datang ke Salakina gitu, tambah teh bayar cerik kunaon jelema mana cerik datang ka dieu cerik bae teu jawab gitu si orang jeung rada isian tatal gitu saen sangu karena ieu mah sakti gitu lamun ceuk ieu teh mah luar biasa lah karena hatena hayang sangu jeung lauk begitu dibuka tuh sangu jeung lauk jadinya kelebihan kolot tah lain hanya silat bae gitu nya artina silat kadina silat teh silaturahmi jadi ayakeun segitu mah sampai eta bertentangan jeung istrina ketika gelut gitu dua ceritana di mana bawa cenah ieu meunangna sampai ngelawan ka salaki ujung-ujungna bebeja gitu bawa eta nonton eta eta mah teu dibejakeun anu ngaran tatal teh mah henteu dengan hargaan ka kolot meureun gitu si orang eta jadi sangu lagi geus aya lah cenah Cimande tah lila jeung lila duka tahun sabaraha ieu anu inget nama eta Cimande dijieun TTKDH TTKDH eta rencana memang di Banten musyawarahna didirikeun di Bogor tahun lamun salah 1905 lamun salah mah salah satuna Abah Januari dirina anu di Baros almarhum kan Ari Putra mah akrab Abah Suha eta di Bogor geus lamun teh aya jelema teh di asli di Bogor asli di Bogor udah di sini ke eta sama bae gitu lamun pas ini ke malah ujungan gitu tah kadina aya perkembangan nah ternyata eta jurus ada jurus eta lamun ceuk urang teh mah artina mah kudu lurus lakon eta gitu kudu lurus aya pelit Pak lamun tamu kecil anak awana anu saena gitu. Jadi lamun urang seukur gelut doang mah kemudian teu bisa tapi ieu mah aya artina gitu artina Cimande eta dikenakeun Pancasilat eta Pancakalima silat silaturahmi buktina ieu silaturahmi nyambung panduran itu luar biasa emang kolot terang di ditu nama kumaha bawa ngajarkeun sahabat minggu pertama terang gitu dan aya gitu di Padepokan Bogor itu Cimande anu Bandut ternyata orang badegana mahaer eta di Talang 2 Cimande eta Bandut begitu ditaroskeun di mana asalna terang gitu ternyata Bandut eta luar biasa dari daya ngahueun eta lulurna keluargana ge Bandut diterangna turunna mah aya gitu eta diterang 2 Cimande di Muhajirin di mana di Ciawi jadi kerabat masih ka Bapak Sobirin eta lamun teu salah mah harita mah hirup keneh keur kali itu eta anu sesa PKI teh ya aya di ditu ya Allah kitu kami kaget panjenengan HP dina TV ternyata aya keneh harita bari ongkor-ongkor ge di Ciawi eta di Buri Bentut Maung tadinya aya STMJA boga abdi Ibu Haji Nunung gitu tadinya aya keun Cimande ngobrolna seperti kieu duang tadi teh masalah monyetnya kejauh meureun kitu lakona mah ngan ari ka dieuna mah terang gitu ngan urang menduskeun doang gitu naon aya di dieu Cimande aya kilat balebat ari kilat eta meureun bertanda ari balebat eta warna geus diayakeun di dieu silat Cimande eta meunangna di mana di warung kolek jadi lamun teh mah pelanjut di almarhum Bapak Umar gitu ngajalankeun tugas lain hayang ka sohor lain urang ka ieu begitu dilantik di pusat atuh aya kok di pusat karena lamun nyeun baju teh nyeun teu ieu untuk kudu izin karena aya dituna ingin topin atanan gitu karena sok aya salam ti Haji Arif Haji Deden ih jangan ngomong cenah teh atuh buka eta kolot abi gitu ya sementara karena tadi ingat sok ngomong ke Bapak Njen gitu minum waktu ini Bapak ke zaman geus waktuna kieu zaman kieu waktu itu ka zaman tapi ulah sieun urang kacokot ku batur urang tetep moal karena ieu mah urang hablum minas teh ya poho jeung saha ge hayu kan urang masing-masing pan ieu mah moal ka sariru jadi urang teh pada urang aya gabungan hayu milih-milih anu loba nu penting urang
selagi tidak merusak anak balai eta Giri Mantaka khusus nama. Karena Giri Mantaka eta anu boga lamun urang ngalaurakeun eta aran eta beusi kawalat. Wari mah masieun kana kawalat moal. Urang mah boga keneh kasieun. Soalnya eta karemang ya Giri Mantaka ternyata kolot luar biasa. Pemaparan dari Bapak Satria ya sebagai salah satu pengurus TTKHD ya kayak TTKHDH itu salah satu organisasi silat Cimande yang di Pamarayan. Nah selanjutnya kita tanya ke Bapak Jenal atau Bapak Jen cerita tentang Cimande dari versi Giri Mantaka. Ya, jadi kita mungkin di luar sana itu banyak versi-versi yang lain, tapi di sini kita membahas untuk kita juga ya ilmu maksudnya pengetahuan tentang Cimande versi Giri Mantaka. Silakan Bapak Jana dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya di urusan silat menyilap gitu mah rada pek oke gitunya. Kamu tadi sampai pangalem gitu gede teuing sampai urang beukah Pak. Ngomong kolot deh ya, kan kok dikolotkeun. Itu bae jangan sebenarnya dikolotkeun urang boga tong hate. Ini eta ge anu disampaikan ku Bapak Satria eta gitu. Memang loba ngandung siloka jeung sasmita etanya antara Cimande. Seperti kieu dina bahasa Kirata aya sesepuh eta maksudna lamun bahasa Kirata ieu nya bahasa Kirata eta bahasa kira-kira non dikira-kira nya kalawan nyata Kirata sesepuh eta cenah ge selesep tapi ngomongna ampuh. Nah sesepuh mulai tadi Cimande ciri iman mahade itu bisa diterima ke orang karena itu masalah bahasa Kirata ya gitu. Eta nancapkeun etanya harina ciri iman mahade teh kitu sampai digambarkeun kunaon cenah eta aya tepak 2 ketuk 3 pan eta jumlahna 5 eta ge ngait kana rukun Islam gitu nya sebagian nu nya versi urang nya versi Giri Mantaka. Ari eta Bapak Nara gitunya anggap dalam sama sesepuh urang kena gitu. Memang diantaranya dongeng mengenai Cimande ya. Cenah eta jen cenah eta Cimande baheula bakal eta cenah dia ngasakeun silat Cimande eta cenah kalapa samanggar ditepak beulah kabeh sekaligus. Sampai ditanyakeun eta naon mang udah amal harita bisa kawin ieu nya gitu. Atau ari dek ieu na macam gitu naon muasaan gitu atau nerakatan aya gitu. Eta sakitu rongkana. Lamun dieu mah. Jadi ingat karena cerita Jaka Sembung. Ya. Jaka Sembung eta sampai ngaluarkeun jurus eta 88 jurus. 88 jurus. Terakhir eta jurus nepang akhirnya eta waktu Jaka Sembung ngalawan Gembong Wungu. Eta Gembong Wungu eta paling terkenal di daerah Gunung Ciremai eta jawara kedot artinya bari jeung ngarampong. Lain bisa ngelehkeun eta nya pahar-pahar lah jeung Jaka Sembung. Eta mainna cenah dirinya si Gembong Wungu eta ngaluarkeun aji kincir angin. Leser gitu golok eta. Luang plecer gitu. Atau mun eta da angin leser dirinya atau angin. Cepat-cepat nah eta sebutna nanti haji kincir angin gitu. Tapi eta ngan dicepit doang eta ku Jaka Sembung eta zaman kadeu kumaha nama kamandang eta bareng ditarik cenah eta atuh merendang geget berenang mancing gitu sehingga pan dua jawaban tadi akhirnya dimenangkeun ku Jaka Sembung eta nanti jurus nu terakhir eta kasalapan eta disebutkan jurus wahyu takwa. Wahyu takwa. Berarti kan tadi teh kana ciri iman made. Moal kadinya tuh lamun teu iman ka deh. Nah, gitu nya. Jadi aya 48 alina tadi digambarkeun ku Pasaria. Oh, berarti dia mudahna. Jadi nanti orang teh kaget lah memang itu memang jalurna kadinya gitu.
kalau hebat ya. Jadi kita sampai kalinya jangan kajian jangan kenal terus numpang kerjaan kita bahaya makin gitu. Akhirnya versi. Nah tadi kuah pasatria kita duka nanti di mana memang kita ceritakan berkembang seperti itu. Hari versi itu orang mati dia nya terutama di Pamarayan. Jangan kita Cimande kita asal nama tina ngaran Mande. Versi namanya. Versi itu ya tentunya kalau orang yang lantai yang menangkap mana yang benar ya perlu orang dengan narasumber anu akurat gitu. Tapi eta mah keun bae versinya sekieu mah landong ente mah aing mah kalampung deuleu aja eta kan dong hihi orang ceulina. Eta versi pan yang kalau gitu aja jeung ieu sia di Lampung nempo gajah teu nempo aing bisa doang pecut oh eta mah buntutna. Heeh. Eta pamanggi barang yuk, gue yang bikin barang kapan dia ngajar doang leuwit, eta awakna. Barang dijikeun atuh eta. Ceulina aya, pecutna aya, atuh awakna aya, oh berarti gitu. Nah ieu versi ieu kitu, ieu versi ieu kitu. Jadi sabaraha teh urang kumpulkeun. Kira-kira seperti ieu Pak. Ieu Pak eta nu diarah eta kapan beureumna jeung seungitna. Gambir dijikeun jeung apu jeung seureuk kaluar beureum. Gobita. Eta dijikeun gitu. Nah ieu ge tadi versi-versi teh ayo urang menghargai aja lah tuh orang zamannya. Bagus. Kumpulkeun ya urang kumpulkeun bae gitu. Sababna ge masih kana tatar-tatar ieu. Eta ceritana eta. Jadi cenah di itu teh aya sayembara. Aya sayembara di talang teh ya. Di nya ada dia mati Jawi ka jero nya. Talang 2. Eta kampung Talang. Eta cenah aya sayembara. Jadi nanti karena eta anggaplah mandek ya loba nu nganjang gitu nya, loba nu kahayang karena geulis gitu. Akhirnya di sayembara. Jadi ditanya eta mandek teh, jadi sia cenah di sayembarakeun cenah kitu. Siawan umpana eta lamun ngaladeun pona karaja sanggup. Jadinya mandek eta artinya nangtang lah. Pokoknya anu bisa karubukeun manehna, terutama anu wani ngagadapat punya bak buah dadana eta bisa lakieunan. Entak ke jang awewe mah eta aya jurus gunting. Nah maksudnya eta ngalangan gunting teh mun ka dieu bisa, mun ka dieu bisa kan kitu nya. Tah mangke dikembangkeun lah. Eta ngancing jang awewe eta doang. Karena ieu asal masalah eta lamun bisa sampai nyabak sisu eta mande bisa lakieunan. Eta jawara di Cirebon di mana-mana. Teu aya anu mangga kuliah pon maka sorang kabeh. Eleh. Nah karena orang di Banten di ngadeng ya, cenah kitu di itu sayembara, maka akhirnya di urang ka ditu. Ban kali itu milih sayembara. Labrang milih sayembara tak kitu biasa meureun aya pengurusna dirinya ditanya meureun asal-asal dan macam gitu. Eta cenah ge ti jam 10 isuk sampai ka wayah lor eta can urun. Gelut eta dina, eta can bisa dielehkeun eta. Kabar gitu kapotong ku salat dohor. Akhirnya manda salat dohor, berbahaya salat dohor kan. Ya kan pada salat dari wae gelut. Istirahat doang kan kahalang ku salat doang. Nah, barang saat itu nah waktu asar beurang bahaya ge mikir kumaha ngelekeunna kan ieu. Hampir-hampiran kata terbahaya ge. Pada saat itu akhirnya menang petunjuk, jadi itu menang petunjuk. Itu cara petunjuk. Eta cenah eta mbak eta saha mande eta cenah barang sahabat eta cenah itu suku eta ugolok ngalurun ka kaluhur. Nek nyapak gadok. Ya, nyapak gadok bahaya. Eling kana petunjuk teh ditepak cenah kana ngaring ku kartu. Nah, akhirnya meskipun menyerah lah gitu. Berarti berarti gak ada lagi bisa lah. Suku tah. Karena kita pijeunana eta sapersi. Ayah deui versi lain. Di dongeng kalau turun kan emang satu. Seperti tadi lu cari dengan Bapak Satria tadi, nek ngisikan gitu. Nah, mana teman tadi nanti orang ngisikan eta ordenta salakina eta burung ngisikan nya lapar berendah dari nama kitu. Ngisikan. Tah eta barang kaitan nek ngisikan teh cenah kadeuleu cenah moal jeung maung. Gitu dinya mah cerita eta mah. Eta dulukeun bae cenah kitu asalnya ngaluncat kitu akhirnya mungkin karena cerdasna meureun eta mandat teh tadi itu sampai eta naon anu dikeluarkeun jurus pamnya teh kitu kacanggeun kabeh. Apal. Jadi tenang bae eta Mbak Deas.
balik kemudian salakina pun waktu lapar ya. Sia cenah berhenti mana balik nak kembali ke tujuan cenah ieu salak sia cenah geus lapar geus ieu cenah wayahna ieu cenah kumaha cenah sia pamajikan ngeulah ka salak kembali kitu. Marah ditampilin ditangkis. Nah, gitu tah. Sampai galungan eta karek cenah eta Mbah eta tadinya nanyakeun, sia ibu guru di mana gitu guru ya. Ya, atau sampai diterangkeun yang gitu tah. Akhirnya meureun nya teu diperpanjang lah gitu. Eta versi lain deui. Aya deui Cimande anu kacatat umumnya kacatat diri itu mungkin anggaplah dijadikeun naon geus dibukukeun. Eta lebah harita dipimpin nama ku Kolonel Poho eta kolonel naon harita karena geus naon urang penyelidikan eta sekitar tahun 78 sih. Jadi Cimande istilah di Bogor eta aya 3. Hiji Cimande sebut, kadua Cimande peupeuh, katilu Cimande Gede. Nah, barang datang ka urang mah aya 2. Cimande Gede, Cimande Girang. Nah, itu tilu sebutan anak gitu. Nah, Cimande Selut, Cimande peupeuh, Cimande Gede. Nah, adapun pamana eta jurus dasar nama sarua. Eta takane. Jurus dasar nama gitu. Ngan tadi kan nu berbeda lah pengembangan anak unggul. Beda pengembangan anak unggul. Ai jurus dasar mah sarua mata ai kudu jurus tarik teh kudu lurus gitu. Ngan didinya orang bisa nangkep lamun jurus eta berarti ulin leungeun, lamun lengka berarti ulin suku. Nah, tinggal kitu mah ya kadeuleu ye urang. Ngatur lengka berarti mah nya nu diatur gitu kan. Jadi sehingga eta kumpul gitu. Jurus sing lengka eta kudu ngahiji. Yang kudu sepakat kita ataupun satu tujuan. Nah, sepaket ya. Jadi kita cerita sekilas cerita tentang non aliran Cimande ya, aliran Cimande anu tadi sababaraha versi teh itu. Nah dina hal ieu urang selaku generasi muda, apakah orang rek nerima cara kitu bae atau memang perlu aya penelitian? Itu silakan itu mah ya. Urang bisa nonton bisa mencari sumber gitu ya. Mencari sumber ya tentunya mencari sumber iya pan di nanti dibimbing kudu ngerti ya gitu sebab dari teh bisa terjadi salah paham teh atau beda paham ya jadi eta ge nyari bapak mah tetap ngadukung baik itu di hal kali cuma sehingga urang teh sehingga buka mustika yen anu kapanggih kurang ilmu berdasarkan nanti narasumber anu akurat yang Cimande teh ieu gitu nah sementara eta heula nya mungkin karena perlu berkembang ya pertanyaan itu ya. Jadi musak itu sebagai awal daripada pembicaraan ya. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum Bahair itu asalnya itu kan dari Bogor kayaknya. Katanya disebutkan di Bogor ya ada petilasannya juga gitu ya. Ya sedangkan di versi kita itu mungkin kalau dari pemaparan dari Bapak Jenal tadi itu berangkatnya ada salah satu versi berangkatnya itu dari Banten ke Bogor. Nah, sedangkan si Bahair ini versi kita ini Bahair ini sebenarnya sudah bisa jurus lah gitu. Istilahnya mengikuti sayembara ke Bogor untuk mendapatkan ya mande itu. Jadi ini pengetahuan juga buat kita gitu ya. Kita nanti kita olah sebenarnya cerita yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu karena banyak sumber jadi mungkin nanti generasi kita mungkin bisa ketemu ataupun nggak ketemu di kita generasi yang mana yang penting jangan hilang cerita ini nanti diteruskan gitu loh untuk kita semua lah gitu. Ini kita berangkatnya dari beberapa versi yang tadi sudah dipaparkan itu gitu. Keren kakek itu nanti malam kadang pasti gitu itu alhamdulillah orang cerita bukannya taruh pak, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada cerita Mbah Hair itu ada petilasannya lah ya di Cangko, ya nanti kita main di sana lah gitu ya. Langsung ngobrol sama Kuncen. Nah itu gimana itu Bapak Jen ceritanya gitu? Apakah memang itu di situ terus dia punya anak cucu atau bagaimana gitu? Ya, apakah dia sendiri asli ini gitu?
Kita mau mati ya, ibu yutna, jadinya mati kira maknya ibu bicara kali lupa nah kalau dimenang kan jen. Temannya sih, jadi memang eta mah tadi tik ibu salam. Ibu salam boga adik ibu salam, ibu salam eta boga anak kicutang. Itu kicutang henteu. Jadi ibu salam mah kaki rajul, ibu salam mah adina kaki cutang. Nah, kita boga anak pangkolotan Nyi Raisa, kadua kimukisan, kimukisan ke kan nyarinten. Di kimukisan eta kan nyarinten ka Mbak Mande Unsia. Sarua-sarua kene, begitu kene gitu. Eta. Jadi Nyi Raisa eta anu tiki musalam etanya, tiki cutang ka kimusalam, kimusalam ka kirayut memang ka ibu. Nah, gitu. Laju lamun video umpamana di adina ki musalam boga anak kicutang hitam bukan anak Nyi Raisa bukan ada kimakisan yang kimakisan kayak kadieu nya kan nyari nyake Mau gede. entah model benar mah melengkap tambah lengkap mana mah nan lengkap nama dia itu ti kole apa ti kidung sang ongko itu ya. Jadi eta terus nu kadua mengenai masalah kok ieu pada patilasan ngaranna ge patilasan ya tilas ya. Jadi lamun urang patilasan eta tentang tu mana dikubur di dinya gitu. Dan terangan kan mengenai patilasan mah gitu. Sementara tadi Bogor eta aya 3 patilasan bakar eta hiji ke di deket nanti kebun raya hiji, laju di istana hiji, ke deket masih di dekat kebun raya eta hiji. Alhamdulillah ya, malam ini kita banyak pengetahuan yang kita dapatkan mengenai sejarah Cimande dan cita-cita masalah Cimande dari para narasumber, dari para kesepuhan. Dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan pengetahuan tersebut. Dan mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh masalah Cimande. Jadi untuk hari ini kita sudahi dulu. Dan sekali lagi kami generasi muda dari Giriman Taka mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jenal, Bapak Satria, Bapak Jarta untuk pengetahuan ini. Oh iya, jangan lupa Sobat Giriman Taka, tambah apa? Subrek, jangan lupa lonceng tekan supaya bisa lebih berkembang. Klik di sini nih, klik. Like and comment jangan lupa. mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi nelpon apa ayah di Antosan ayah tamu